Naroskeun pangaos labu di pasar. Insyaallah besti menikot ka 8.000. Siang-siang sekitaran tabu 10 Tereni terencana nate bade ngadamel kolak. Kangen naon atuh cenah teh Reni? Kapanan kangen nu didamel? Alhamdulillah ieu teh aya nu masihan labu 2 hulu. Nya entos we ku teh Reni teh urang damel kolak. Isikana tos beres lanjut aya nama urang nyiapkeun heula cai, urang ngagolakeun heula nya besti. Soalna teh Reni mosok digolakeun heula satacana digebruskeun. Pomi atos ngagolak mah lanjut gebruskeun we nya besti. Ai inung nuju rariweuh teh biasa we si bungsu masuk ngagokan. Mama hoyong masak mie saurna teh. Nya sok we masak ku nyalira dan yang jarang atos tiasa. Singkat cerita masakna atos beres besti ieu teh geura nyampak-nyampak teh Reni teh tos aya di pasar. Jadi atos siang di ieu teh seueur nu narutup. Untung tukang dagingna mah masih keneh buka geura besti, tapi tukang sayuranana seueur nu tos narutup. Ieu teh kalaresan bade mirarian peuteuy cenahnya si bunda teh, tapi kalaresan di tukang peuteuйna teh atos nutup geura besti. Atuh janten imam meser anu saaya-aya we dan nu mukana ge ngan kantun hiji deui. Pas gitu teh naroskeun aya labu, sabaraha cekeng teh ipangaosna labu. Masya Allah besti, ari 8.000 sakilo. Di lemur mah cekeng tehnya meni ampir-ampiran teu pajeng. Nari di pasar mah nya nikot ka awis. Cobi upami anu ti pasar meser ka abi sok ku abi mah nya dipasihan 5.000 oge. Moal teu disuhun asli. Mudah-mudahan we atunya pangaosna labu teh singgara normal deui. Oke besti dilanjut teh Reni teh ieu masih kene balanja, ieu teh balanja bangsa bumbu we pokona namanya. Singkat cerita ti pasarna atos uwi, lanjut ayeuna mah urang nyimpang heula cenah ieu teh nyimpang heula bade meser heula es goyobot. Ku bunda hungkul we ku nyalira meserna teh Reni mangatosan we di dieu dina motor. Ieu we besti teh Reni mau pami angkatan sareng si bunda, pastina teh sok bari sumpang simpang. Ayeuna nyimpang deui ka tukang beas. Laresan ieu mah tukang beasna teh wargi keneh si bunda. Alamatna aya di Toblong, janten upami balanya beas mah osok ka dieu we besti. Nya kitu lah besti lanjut. Tuh teh Reni teh tos aya di bumi deui teh. Nyampak teh si ayamna teh tos dicuci deui. Tuh ku teh Reni teh dikasih bumbu racik. Salares nama ieu teh pasakeun kange enjing tapi ngabehe jongjon saur teh Reni teh mending oge ayeuna we nya ngara enjing teh kantur ngagoreng. Nya kitu lah besti teh Reni bade masak heula. Cekap sakitu heula videona. Besok lanjut deui. Assalamualaikum. Bye bye.